Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukrulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah. Aturan dulur barani wilujeng patepung dangu patepang sora ngalangkungan jomantara dina acara anu maneuh nyaeta dongeng Sunda nu disiarkeun saban dinten di radio siaran pendidikan barani. Kalayan ieu dongeng anu nuju digarap teh Gumilar Iasana Bapak S. Sukandar Suwargi. Dulur barani kumaha ye sadayana dararahmang kulan nuhun atunya upami damang mah. Mugi sadayana sing kebek ku kabinga ceyah jemar ku rezeki anu berkahnya disikrakna disiklukna urang Bandung. Kumaha ye urang Bandung dararahmang, urang Ciwidey, urang Soreang, urang Cigonewahnya. Aturan kanggo ka urang Banyaran ye urang Nagreg, Cicalengka, Majalaya, Ciparai, Garut, Tasikmalaya, Cirebon, Purwakarta. Alah aturan oge ye kanggo ka urang Karawang, urang Bekasi, Tangerang, alah Subang, Sumedang nya. Teka kantun oge ye kanggo ka urang Bekasi, Jakarta na. Atuh kanggo di Batam ge aya nya geuningan nuhun dulur barani. Di Aceh oge tuh. Sanes kanten di luar negeri ge nya dulur urang nu nuju darama kitu. Haturan yah kanggo ka urang Dubai, urang Jeddah, Saudi Arabia, Malaysia, India. Sanes kanten seueur sadayana. Kang abi ti ranca ekek manca wae. Oh muhun ranca ekek ka kantun. Mudah dikumkeun wae dulu barninya. Sumangga supados teu nyangkolong kana wae tos kaparayun sadayana. Deraah. Pamajid teh eleh kesit sakilat ngajaul bari ngagunakeun keuneng dampa sukuna dina gerakan kuda ngamuk cetruk atuh. Kado si Darba teh kabeunangan deui manehna ngaheunggeul ayeuna mah. Badana semu ngagaleong rek ragrag letahna karasa nyeri sarta getihan lantaran kagegel ku untuna sorangan. Puguh we lain deui si Darba nafsuna lantaran terus-terusan kabeunangan. Teu olih kana kanyerina seput deui bae narajang ngasupkeun jurus kalima padingdang tina gerakan gugur gunung. Sakali ieu mah dulur tonjokanana kacida cepetna nepikeun ka Pamajid kaya dangka pikeun ngarobah kuda-kudana. Ngan dasar jago kolot atuh anu geus pasagi sagalana pangalamanana. Manehna teu leungiteun akal. Waktu pereup si Darba nyuruntul rek ngahancak kana dada, Pamajid ukur bisa ngadengdekeun badana bari muka wadikatna pros atuh. Panonjokna si Darba teh mulubus kana kelek rikat kumaha dihompet bari hiuk cekuk beureum Pamajid kana dadana si Darba. Bareng jeung eta leungeun si Darba oge ngahiuk luhureun sirah Pamajid
ngakilak atuh pamajid teh satekah pola nyalametkeun sirahna. Tapi pugu geus kacida nyantakna teungelan ujungan si Darba anu geus teu bisa disangsrikeun deui kahebatanana ngajebet kana tak-takna pamajid. Aduh. Akibatna awor si Darba ngageblag nang karak bengkang. Bari sungutna ngabudah sidengkeun pamajid oge ngarempeyek bari tiburiabun celik sarta awakna asa monokan. Si Barja anu keur waktu tadi babalongkengan utah uger teuli lagi geus ngajereg-jeg deui hudang. Teu kira-kira nafsuna atuh dumeh kakara sageprakan oge geus ngalakonan namru bari ngudulkeun eusi beuteungna. Tah parah deui dulu seput muncrat dulu sebut bae Rajang Pagobang. Tapi ngadadak ngagedebut deui nangkuban lantaran teu kabireungeuh sukuna aya nu ngael ti tukang. Akhirnya teh Malik manehna ngaliuk nyengir ngarasakeun ka nyeri sing horeng tayalian ti Bahdira anu datangna ka dinya bareng jeung Ki Raksa. Ari Ki Raksa manyampeurkeun Nyi Arum sedengkeun Bahdira mah langsung ngurusi Barja anu karek udang. Jadah teh Ragen sia teh wani ngabongohan cek si Barja bari muringis nguniang hudang. Keur mah ku Pagobang teh geus ngarasa miris dumeh ti heula oge panteumahi. Ayeuna ditambah deui saurang jeung lamun dititenan mah tangtunganana seseg sambada rupana posongot pikagilaeun. Gigebreg sia ulah kalaga miwir yang harup jaga aing. Cek Bahdira nemongkeun gosna jago. Halah orang dieu mah kieu nya kabisana teh nganu ngahurupnya. Tembal si Barja anu geus hemar-hemir miris. Tong boro dikerepuk ku Pagobang oge geus kacida sieuna. Ngan ka Bahdira mah make jeung boga hate panasaran hayang ngajajal heula pangabisanna. Hayang ijen jeung aing. Cobi mundur Pagobangkeun. Urang jagalkeun ieu mangkeluk teh. Mangkeluk perod kulana teh toman. Cek Bahdira bade gagak-gak ngoanakeun. Setan sia. Gampangnya nyanyapluk teh. Gue nafsuna teh jadi tikel 10 pabarja teh. Sabab kangewana mun aya anu nyebut perod teh. Anu matak teu tatapas ini dengan sebut di bae na Rajang ka Bahdira. Wait teh gampang deuleu euy ngaragap awak si Dira mah ngarti. Bahdira rikat nakis bari sebut ngirimkeun jurusna. Ngan bae ngeplos duanana oge pada poos lantaran si Barja sakilat nakis bari ngejat. Sarua deuleu jurus kitu patut mah apalagi ngagebahayam. Moal keuna dipake mancing awak aing deuleu. Si Barja males nyayehkeun dumeh geus hasil miceun panonyok Bahdira. Wah, ulah wakada kabur sia beron. Coba geura tagih deuleu teu tungkusan ti Ciklet. Bahdira bari likat ngahambatkeun peurupna anu ngabalingbing teh ngahiuk ngebangbaraan. Si Barja nyingcet dina gerakan mencek ngejat bari nepak panonyok lawan sarta sukuna ngaheat deuk neje. Tapi Bahdira kesit narik deui leungeunna nyampak suku musuhna anu nyolonong. Atuh garawak bae ditewak. Saterusna dulur barani ditotogkeun kubrag teh si Barja nangkuban. Ngan teu kuat kieu lantaran kaburu ngagunakeun dua leungeunna dipake nahan. Moal oge mahi sia deuleu kana ulin Ciklet. Aduh. Bahdira ngadadak ngagero bari nungkupan bibirna lantaran teu kabireungeuh si Barja teh nyawal tai munding anu geus garing terus dibaledogkeun. Dulu barani beneran pisan kana bibir Bahdira. Naon saja make jeung ngabongohan saja nenggon naon itu. Bahdira nyentak tembong bibirna getihat. Cek saha ngabongohan kunyuk. Kapan ieu aing hareupeun sia. Cek si Barja ngagakak maningeuna bisa males ka nyeri. Setan sia beron. Bahdira ngaheat deui rek najong gado. Puguh sagala oge ku nafsu mah jadi kurang wiwaha. Bahdira leungit ijiranana. Atuh babarina kerepikeun si Barja mah. Ngan kerawak bae suku Bahdira teh ditewak. Atuh Bahdira euwas kakara manehna inget kana bahaya ayeuna mah. Kalawan teu ngadago ditotogkeun kubrag bae manehna setengah bebeutkeun maneh kana awakna si Barja. Anu antukna ieu dua jago kolot teh. Der bae jadi papuket. Kikerelengan teu beda we ti puyuh diadu.
ngan bebuhan Bahdira memenang dina awak si Barja ka Cidaripuna mineng aya dihanap bari beungeutna berodna teh diparakpok di tenggelan ku Bahdira. Aduh, Bahdira anu keur ngeunah-ngeunah numpakan beuteung si Barja bari marakpok ngahujanan ku pandeungeul teh. Ujug-ujug nganggaro deui bae nungku peungeutna ku dua dampal leungeunna. Si horeng teu katiten si Barja ngagunakeun jurus orai bedul nyiduhkeun peurahna kana beungeut Bahdira. Anu akhirna Bahdira ngalengak lantaran gadona ditonjokan ti handap. Kurinjal si Barja hudang maksudna marek terus mabur lantaran geus taya untupan pikeun neruskeun patelakna. Keur mah musuhna jadi nambahan turug-turug si Darba anu jadi andalanna bangun geus 1000 pisan. Tapi Bahdira teu cileureun najan panenjona bari remeng-remeng kahalangan kula mokotna peurah si Barja ciduh teh. Sakilat geus hasil newak sukuna anu akhirna masih Barja teh ngagedebut deui nang kuban. Porengkal si Barja teh hudang deui deregdeg bae lumpat ka tonggo. Tapi kabireungeuh ku pagobang anu ngahadang di jalaneunana syak balik deui ka lebak. Dihandap nyampeuk Bahdira. Tungtung nama si Barja teh mali kana gawir. Kajeleng wae ngan gorobas gulutuk-gulutuk teh beda we ti batu. Banglas kalebak nyalametkeun diri. Nah, ti ditu mah sanajan kudu bari jeung gugulitikan muragana gawir. Geus teu noli sakujur badana barare disarta bajuna rarabet balas ti kararait kana cucuk rungga geus teu noli ka si Darba anu masih jojoh jeung pamajid. Si Darba nu harita geus hudang deui mireungeuh si Barja ti gorobas kana gawir teh hatena rada saber oge lantaran keur musuhna nambahan sedengkeun manehna tinggal sorangan. Katurug-turug lawan anu keur disanghareupan teh tetela tangguh-tanggohna teh teu beunang dihina basa anu pikeun manehna ayeuna eueuh di jalan iwal ti kudu ancur-ancuran. Inget kadinya teu mikir panjang dengan sebut bae manehna teh narajang tetep dina gerakan badak cihea. Bari leungeun katuhuna geus diajam pikeun ngahanca badan lawana ku gerakan gugur gunung. Tapi pamajid anu ayeuna geus ngarasakeun kumaha kahebatanana si Darba sakilat nyeleungit tina sasaran leungeunna meber pikeun ngagunakeun teungeulan semu gunting. Tapi si Darba oge geus leuwih ti heula surti kana pibalayeun lantaran karasa aya hawa anu ngaheab nyamar kana beungeutna. Atuh ku kituna sakilat manehna ngarobah gerakanana ku gerakan pucuk awi ketebak angin. Tapi pamajid teu eleh. Sakiceup manehna oge ngarobah gerakanana ku gerakan cai ulekan nyewet nyedot sakur anu nyampeuk ka hareupeunana anu tumrapna ka si Darba ka Cidaripuna atuh taya pikeun nyeungha pisan terus-terusan dikukuntit ku gerakan-gerakan lawana anu tangtuna ge ngabahayakeun kana kasalamatanana. Waktu si Darba rek ngaleok ka katuhu ngadadak kareret dampal leungeunna pamajid ngabarasat matak silo. Manehna ngaleok deui ka kenca. Orok aya dampal leungeun pamajid leuwih cepet ngolebatna. Kalayan Malik mapak beungeutna anu antukna kalah wowotan. Si Darba teu bisa nyalametkeun beungeutna jebet nyai. Katiban ku semu gunting teu beda we tis disamber ku gelap tengah poe ereng-erengan anu nimulkeun awak si Darba ngajaul ka tukang bari ugag-igeg nahan badana anu rek rubuh. Bari muserkeun tanaga batin pikeun nyeuhkeun anu tumrapna semu gunting nu karasana panas nyaksrak kana sakujur badana. Ditolak ku ilmu batu karang anu memang sarua pada ampuhna. Hasilna hebat oge. Si Darba ngajereg-jeg waras saasalna dina waktu anu ngan sakiceup. Pangaruh semu gunting teh ilang musna buyar taya tapak-tapakna.
Hehehe, katrogeun tak kabeh pangaweruh andi gade heuy. Si Darba ngahaha bari sebut bae narajang dina gerakan kolecer muih dina ulin padingdak. Pamajid dengaranyug mireungeuh budak hideung nyuruntul bari muntir nutup ruang gerak lawan hareupeunana. Nepikeun ka pamajid sakedapan mangahuleng heula dumeh taya teu ngeuleun. Ras inget kana tutungkusanana, pamajid sakilat ngawangun serangan gelap ngampar. Nyaeta jurus-jurus ulin madi jeung kari dikombinasikeun. Tina jurus anu ngaruntuy 7 mangrupa teungeulan jeung tajongan. Hiuk des des. Jurus teungeulan anu ngaruntuy 7 teh nganca kana mamarasna si Darba. Anu akibatna mata kukurayeun atuh dulur. Nya kukurayeun bulu punuk. Badan si Darba anu ngalinggirik cangkung badag teh ngalayang ngaleab kana gawir. Ngagorobas teu beda we ti si Barja tadi. Les weh si Darba teh temong kahalangan ku kakayon jeung rungkun-rungkun. Tapi susumbarna mah kadenge auhanana nong torengan kaluhur. Majid, kaulah can rumah sa eleh oi. Dagoan sia gua anjeun isuk jaganing gedo. Pasti bakal wapangi deui pikeunang dukeun mana nu asor mana nu ongol. Cenah dulur. Pamajid teu ngajawab, manehna ngoloyong nyampeurkeun beungeut gawir. Ngajeng jenang tung bari nangkeup harigu melong ka handap. Geus kitu manehna malik ka tukang. Ret kaki raksa anu ngariung opatan di luhur kuta narampokeun ka manehna bari jeung olhok-hokeun. Katayap atuh pamajid teh leumpang lalaunan ngarekuh nanyak mapai hambalan jalan nyampeurkeun anu keur ngariung di tonggo. Dulur barani sadayana si Barja anu ngagurubag kana gawir teh lantaran sieun beunang katewak ku musuh-musuhna. Sajongjongan mah namru bae di handap ngararasakeun ka nyeri. Awakna barared ti kararait. Red kana bajuna rarawek ting aleuwir. Ari jungnang tung ari porosot we calanana teh. Nya calana pangsina morosot. Kakara kabireungeuh beubeurna geus eueuh tina cangkengna. Taksiran bae katimbangna coplok beubeurna udar tinggalkeun waktu manehna ti gulitik. Leuwih cilakana teh di calana jero ayo kolorna pegat beuh. Maneh kacida ieu mah dulurnya. Bari garo-garo teu ateul manehna larateret neangan sugan aya naon bae anu bisa dipake tali. Kabeneran teu jauh ti dinya aya tangka cau kole. Panjang mikir disebet-sebet manehna teh ngalagebog napikeun dijieun tali. Rakatak celana kolor jeung celana pangsina teh ditalian ku gebog cau. Geus kitu mah ungkug manehna ini tidinya leumpangna jingkrut. Geus teu inget ka si Darba mah anu harita masih bito tama jeung pamajid. Ripuh-ripuh oge manehna maksakeun leumpang nikreuh ngeureuyeuh malibir ka tukangeun pabrik mapai-mapai jalan satapak. Kerjongjon manehna leumpang ngadadak ngadenge gebligna sora anu leumpang ti satukangeunana. Ari direret ka tukang jimna mah tacan katemong. Rupana anggang keneh kahalangan ku kakayon anu aya di sapaparat jalan satapak. Lantaran ku kasieun geus teu ka mana deui sangkaanana teh pasti cenah ieu geblig musuhna anu keur ngudag ka manehna. Teu mikir deui ngan perebat bae manehna lumpat sakalumpat lampet. Kesidikna notok-notokkeun maneh malah sababaraha kali ti kadapuruk labuh ge terus lumpat bari jeung belanyang deui jicir. Padahal
anu ngageblik teh taya lianti si Darba anu keur lumpat. Maksudna marek balik ka ieu mana si Bariji. Sugan bae si Barja kasusul di jalan. Ari bere teh hareupeun si Barja keur meleteng lumpat. Rek dikeroan teh sieun ngagaruwahkeun anu aya di pabrik. Sebut bae manehna lumpat. Beuki ditarikan maksudna masuk supaya bisa bareng jeung si Barja. Tapi si Barja salah harti dulur. Sangkaan manehanana mancana pasti dungudag teh ya. Rek ngabeledig pikeun newak manehna. Anu matak lumpat teh kalaka beuki meleteng. Geus teh nolih sukuna ti Tatarajong. Asa salamet we cenah yanggeuran nepi ka ieu mah. Anu cek pamikirna geus nepi ka lembur mah anu ngudag teh moal wanieun kebat cenah lantaran anu keur ngaraduh hayam pasti araya keneh. Memang bener atuh. Jelema-jelema teh masih keneh ngaliwud malah keur meujeuhna raramena pisan harita teh. Si Sangkok hayamna babah Tongcai keur jojoh silih binti jeung si Jantuk bogana manor kemed. Masing-masing dibobotohan ku nu lalajo ngahatean aduanan. Rong heap teh si Barja anu ngabaretek teh sirikna notok-notokkeun maneh teh. Puguh anu teu ngarasa reuah. Kabeneran si Barja lumpatna teh ka palebak korsi si babah Tongcai. Ari nepi ari kedabut bae manehna labu. Lantaran gebog anu dipake tali salana teh pegat duanana. Pangsina morosot anu ngajadikeun gajed kana lengkahna. Anu antukna dulur si Barja ngagadebut labuh lantaran sukuna siga anu dieurat. Naon cenah teh? Aya naon? Aya naon? Sakur nu aya di dinya naranyakeun. Binarung rasa kaget anu pohara mireungeuh si Barja teh. Nah ana celengkeung teh si Barja ngajawab. Ting ngarasa deuwas ting bakating kugugup. Kasih mah kudu naranya pokna bari buria beuncelik. Aya polisi euy. Aya polisi. Cenah bari ngagorowok. Atuh teu ngangkekeun deui dulur. Ana puriak teh jelema-jelema jungjeleng laluncatan. Rek nyalametkeun diri. Sawareh nyalamer hayam aduanana. Atuh manor kemed oge rikat loncat ke tengah pakalangan rek nyamer hayamna. Ngan teu kaur laju dugdeg jeung nu sejen anu pasulibreng pating sarebet baheula heula. Mangpret ting kareles kanu bala. Keur kitu torojol teh si Darba haruha hareho. Ret ka si Tongcai anu keur ngajengjen ka si mah. Ret ka hareupeunana si Barja keur ngajurah ro bari urutun. Geus teu sak deui. Panyangkana tang tu sobatna teh keur disiksa ku si babah. Nah aduh. Lawan teu tatap pasini deui gajleng kejrot bae si babah Tongcai anu keur teu puguh polah teh. Ditimpuk cukang irungna. Puguh we atuh. Ari kejrot ari gobrak bae nang karak bengkang. Bari kontan nyebrotkeun getih maseuhan bajuna. Kitu polahna teh lantaran cenah ceuk pikir si Darba moal pati-pati jelema pating buriak kalumpatan lamun eueuh diributan atawa si Barja keur disiksa mah lantaran sieun kababawa meureun. Si Sabri dulur barang mireungeuh cukongna aya anu nimpug. Ongko di manehna geus dibere nyaho yang jelema anu kitu pandena teh memang musuhna babah Tongcai. Teu tatanya diseak bae manehna narajang atuh. Ngasupkeun jurus samar nyawa pusaka Cilaut eureun. Tapi si Darba teh cileureun nyaho iga burungna aya anu ngancam. Manehna rikat malik bari ngaheatkeun leungeunna rek dipake ngababuk pigeulangna si Sabri. Si Sabri rikat narik deui leungeunna bari luncat ka gigireun lawan. Atuh leungeunna jadi masekon mangrupa siku rek ngababuk sareham. Tapi si Darba leuwih kesit bari jingkrak manehna nimpug hulu musuhna. Ngan bae si Sabri oge lain lawan atah-atah atuh. Sakilat ngalegotkeun awakna dina gerakan orai laut nobros ombak. Ngaborengkal ka gigireun lawan bari ngabuskeun di jurus samar nyawana anu sakali ieu mah kacida cepetna. Sanajan satekah pola si Darba ngajol tapi teu burung igana kahakan ngagetruk matak seueur. Tapi si Darba ge bener-bener kuatna teh. Sakitu tanagana beunang disebutkeun geus leuseuh urut tadi galungan jeung pamajid. Digebug iga burung teh ukul ngagigeug we. Padahal jurus samar nyawa teh kaitung ampuh oge.
warisan ti guruna Ki Jamal anu keur waktu hirupna matuh di padepokan Cilaut eureun lanceukna pamurtala teh. Jadi si Sabri kasih bongkok teh masih kene dulur sapaguruan. Ilmu main po anu kapimilik masih sakocoran sahuluwotan nyaeta ti Ki Jamal. Ki Rasim barang mireungeus si Sabri anu jadi baturna keur padundung jeung si Darba. Teu malire kadudunganan anu harita keur digugulung ku si Duleh seak bae ngaplesat maksudna marek ngabantu baturna. Kabireungeuh ku si Barja anu rek hudang sarta kusei-kusei mageuhan calanana. Teu atap poreng gapluk bae suku si Karsim teh dirontok ti tukang. Oh tuh nya teu beda we ti nu anu direngkah. Ki Rasim teh dulur ngagedebut rag-rag. Kacida sial na caca naon-naon tarang nanggeus buncunur. Coba irungna asa pegek. Keur mah pegek kita tadina katambah dinyium taneuh garing satakerna atuh. Leuwih-leuwih ngarasa kagetna deui lantaran aya anu ngagalatak glutuk dina sungutna. Ari diweutahkeun teh dulur. Horeng si mana horeng huntuna murag manis dua-dua. Aingan semu-semu asin da puguh geutina marebeu tina sela-sela gugusina huntuna teh anu punglah. Haram jadah sia. Ngadon mohangan untuk aing. Tacan mejeuna mungklakan dulu. Masih kena perlu keur ngagares hulu sia. Ceuk Ki Rasim bari ngaheat rek najong ka si Barja. Si Barja nu kakara ugag igeg rek nangtung kapaksa ngagebruk deui lantaran gadona disambar ku Ki Rasim. Bareng jeung ngadebutna awak si Barja, pret deui tali gebogan nu meungkeutana si Barja teh pegat deui. Atuh si Barja teh nguniang rek maksakeun hudang tapi Ki Rasim merikat newak awak si Barja. Koleang dijungjungkeun maksudna mah deuk dibebeutkeun. Ari poreat ari solok bae cahanana teh morosot ka handap dulur. Atuh cilaka purayotna anu haram ditepok ku batur teh nya anu dipupus ti teh breh taya aling-aling. Sia ngadon mere burayot patara. Ceuk Ki Rasim bari mengek piseurieun barang mireungeun anu rayud teh sarta harita teh ku sabab keur dijungjungkeun langsung wae ditingangkeun kejret bae teu jauh ti si babah tongcai anu keur diuk malah keur dibersihan ku si Duleh getihna teh. Kebut bae si Barja teh labuh persis pisan kana liang kucubungna nyang hareup kana beungeut si babah lir moncong bedil mariem siap tembak. Ari kejret ari sedut bae ngaluarkeun tembakan. Puguh we si babah ngarasa leuneng. Bos ku gas beracun tina knalpotna si Barja. Hal-hal setan sia. Naon ieu hatu wani-wani ngawulung. Amenjana sia. Hel. Weungeut aing dilelekan pacilingan. Waceng ni. Si babah muka-mukan. Bari terus babalongkengan teh tahan ngamegas buang si Barja dulur. Sidengkeun si Barja mah mireungeun anu riweuh kitu teh. Berengbeng bae manehna teh umpat teu poho ngacewang heula calanana anu saterusna mah manehna mugus kana kolong imah si Bariji. Barani tapi teu ku hanteu sabot manehna ngarondang bari ulutut ana jegug-jegug teh di tukangeunana aya anjing anu ngagogogan ngarasa reuas meureun keur ngeunah-ngeunah ada paujug-ujug aya anu nyampurkeun asup ka kolong. Puguh we lain deui reuasna si Barja teh geus asa gerewek-gerewek wae burayot teh disontrol deui ku anjing. Tapi eta anjing tini mang nyontro mangadon terus bae ngagogogan bari mencrong kanu raweuy gubal gabel teu beda we ti kalong anu keur ngagantung. Atuh si Bariji nu harita keur ngadedempes nyumput teu burung manehna ge ngajekes deui. Mireungeun anjing anu keur ngagogogan teh bari pokna jeung gerentesna
Iya berenang anu ngaran anjing nggogogan kalong teh. Cek si bari terus ngagai. Parah dulurnya. Aya kuedas menjarakeun teh ieu cenah nu sebut anjing nggogogan kalong teh. Sedengkeun hari Taki Sabri jeung si Darba anu masih kene jojoh patutunggalan ngadu ilmu jeung tanaga beuki ragot bae. Silih tajong, silih tonyok, silih gebug, ting kolebat ting sariet pada hayang ngaragrageun anu jadi lawan. Si Darba anu memang leuwih ngandelkeun kakuatanana dina tarungna teh salawasna neangan kasempetan pikeun ngadu kulit, ngajak paliat-liat kulit pateuas-teuas tulang. Lantarannya dina waktu kieu manehna bisa ngagunakeun teungeulan-teungeulan ujunganana anu bobotna ratusan kati. Atuh saja banati eta manehna ngandelkeun kawedukanana. Tapi sabalikna si Sabri salian ti ngandelkeun kakesitan jeung kapelitan teh oge ngandelkeun jurusna si Samer nyawa teh tina ulin kandang wesi anu mun keuna kana mamarasna pinasti nu jadi lawan teh moal menyat deui. Waktu si Darba nyuruduk dina gerakan bagong bayangan geus kajudi ku Ki Sabri teh yen tanaga lawanna teh dipuserkeun dina hulu ku saliwat oge sigah pisan anu lalawora. Memang gitu pisan sangkaan si Sabri oge. Tapi ieu teh sabenerna mah mangrupakeun gerak tipu dulur anu kacida hebatna oge pikeun mancing musuhna supaya sologoto nganggap remeh. Harita oge teu mencog tina ijiranana bari jeung geser ka gigir cekuk bae punduk si Darba teh dihanca. Namun pikeun anu sejen mah pasti bakal ngarampoyak sarta tikus ruk awakna teh. Tapi si Darba mah lain deui dulur. Kalakah ngajol leungeun kencana sakilat awak leungeun si Sabri anu masih kene nempel dina pundukna sedengkeun leungeun katuhuna ngablesat kana beuteung lawanna. Teu ngadua kalian dulur si Sabri teh ngaheungeu bari jiburiamun celik. Tapi teu ngagebruso teh bane wae leungeunna anu sabeulah masih diceceklan ku si Darba. Barang dilesotkeun bari jeung dicejek. Nah atuh dulur barani gobrak bae si Sabri teh ngagedebut teu usik-usik deui jeung teu malik deui ngajolor ka paehan. Hahaha, ayo pajukeun deui jagona si Ancek. Si Darba ngahehe nangtang lawan bari ngareret ka si Babah Toncai anu harita beungeutna keur dibersihan ku si Dule. Si Rasim geus teu kudu ngadagoan deui parentangan seprut bae manehna rajang dina pasangan Rawu Kelong. Memang manehna oge muridna keneh Ki Jamal lanceukna pamurtala teh sarua jeung si Sabri pada terah padepokan Cilaut. Darba anu memang ngandelkeun kakuatanana otot-otot jeung balungna kalawan teu ngeser satunjang beas manehna tanggeun dina kuda-kudana. Maksudna rek ngadu tanaga anu dina kasempetan ieu manehna bari ngagunakeun teungeulan ujunganana supaya rengse tereh-tereh sakaligus. Lantaran saenyana mah manehna teh geus ngarasa ripuh oge. Kolebat badan Ki Rasim teh nyampuk hiuk leungeun kenca Ki Rasim rek ngahancat careham. Si Darba memang geus ngadago rikat ngagunakeun leungeunna dipake nakis. Tapi teu kira-kira ngaranjugna atuh lantaran leungeun anu dek ditakis teh ngadadak leungit. Puguhan gerak tipu wungkul sameme si Darba sadar kana naon-naon anu bakal kajadian kalawan teu katiten. Corelat leungeun Ki Rasim anu sabelah deui teh ngahiuk kana puceuli. Kecrot. Satakerna pisan dulur. Bareng jeung eta hulu angan si Darba teh dibeset ku tuurna Ki Rasim. Si Darba ngagigeg sarta badana moyongkod katipu atah-atah ku gerakan Rawu Kelong anu memang kacida hebatna.
Ngan untung keunana ka si Darba anu geus ngamilik kadugalan ilmu batu karang. Sanajan ripuh manehna teh ingetan nama masih keneh tacan leungit, tapi teu kuhan teu Kirasim teh ngalakukeun tindakan lain satengah-satengah. Kumireungeuh musuhna keur koleng teh tius bae disusul ku jurus samar nyawa anu memang terusanana tina gerakan lawuk kelong. Ari cedakana iga burungna si Darba. Duk ari muih teu beda we ti panggala. Bakat tingku tarik-tarikna hiuk dicedak ditimpa beheungna. Ditaron kitu masih Darba teh dulur barani kalah wawotan. Anu akhirna manehna ngajoprak di tengah pakalangan. Kakara pisan ayeuna mah ragrag mutlak nepikeun ka ngalaman kapaehan sagala. Anu pikeun manehna mah saprak boga kadugalan batu karang tacan kungsi eleh jajaten komo nepikeun ka kapaehan. Gening ke sapira euy, si kala ireng teh yeuh. Kirasim ngagak-gak. Pandekeun si Darba dumeh kulitna lastreng. Geus kitu mah dulur barani koloyong manehna nyampeurkeun si Sabri sobatna anu masih keneh gegerungan. Gidig bae dipanggul dibawa ka tempatna si Babah Tongcai. Digolerkeun gigireunana gek manehna diuk nonggongan kalebah si Darba anu keur ngajoprak kapaehan. Nya, wenel-wenel jago maneh teh Hasim. Oh, henteu salah ku si Sabili dijagokeun pisan teh ha. Hemah. Oe suka orang jago hemah. Cek si Babah Tongcai bae nepakan tak Kirasim muji peda geus bisa ngelehkeun si Darba. Hipunaker juragan. Sabri mah tersuwe meureun. Suwe mikiran hutang. Padahal hutang mah kuring ge kumaha ngagurugna. Aya bayar eueuh mah kudu. Lain kitu duleh. Cek Kirasim bade ngiceupan ka si Duleh. Aduh kantenan we ari teu hayang disebut tukang ngajeblug mah. Si Duleh surti kana dindatna Kirasim. Hutang mana? Hutang mana teu boga hutang Hasim? Kasa hutang teh maneh teh? Kasa cenah oi? Keung. Ku oe diwayal kabeh. Sabaraha leungit? Cek si Tongcai nanyakeun maksudna marek mangmayarkeun. Kaji Kurdi hutang nama. Hutang pare 2 pikul. Tapi dibayar kudu duit. Kirasim nemalan rada agak eugeuk lantaran ngabohong. Bener ari boga hutang pare teh mah ka Haji Kurdi teh tapi datara mayar ieu. Tambah era mental lantaran mineng teuing. Aduh Haji Kurdi tara nagih da geus ngarti ieu. Terus dibere sote pedah Kirasim hampang birit bisa dituduh di uta etah di arah tanagana. Komo mun usum dibuat mah tokoh naker ngebabantuna teh da eta baliknya pasti bakal nanggung pare. Hanya, keung, ku oe dibayar Hasim. Dibere duit ke maya utang kenya mun geus sampe ka pameungpeuk nya Hasim. Cenah kitu teh bari ku siwal si Babah Tongcai ngaluarkeun ududna. Cap gajah dibagikeun sabatang sewang. Si Sabri mah teu dibere lantaran haharagungan keneh. Sabot keur kitu ana hiliwir teh angin gunung ngahiliwir. Pikeun si Tongcai mah teu matak karasaeun, tapi pikeun anu ngajoprak mah nyaeta si Darba puguh ieu teh lain angin samanea. Tapi bayu anu ngurunyung mawa atma anu ngarongheap ngabarengan sinilirem maruta manda nu ngajadikeun si Darba ngulisik pulih eling ka Purwa dumadi. Kumpul deui pangacianana ngagorejag hudang teu sakara-kara taya tapak-tapakna acan. Ret kanu ting rariung bari ting pelenyun udud bangun anu nikmat naker. Sakilat si Darba ngapresat murup Kirasim anu keur pongo hiuk cedak bae pundukna teh ditimpu ku leungeun anu disangijirkeun. Puguh we dulur barani Kirasim teh nepikeun ka ngoceak dengek atuh teu seurikna ngaceurit maratan langit ngoceak maratan jagat. Lantaran sasat dibongohan oge ngarasa teu tahan nyangga teungeulan ucungan anu datangna dadak-dadakan jeung ngabongohan. Cenah dulur
lambat naker sorana alah ngarek baik kira sim teh teu inget di bumi alam ngajah cer teu beda we ti badu bangplak. Oh dulur barani kabujeng aya badu bangplaknya teu karaos. Kukituna cag atuh carios gumilar yasana Bapak Esuka Narsuwargi urang simpen heula dugi ka dieu. Urang simpen di handeuleum sieum, urang tuna di hanjuang siang, paranti nyokot ningalkeun ka payun urang gua deui. Mudah-mudahan dulur barani sadayana sing sararehatnya lahir batinna. Ulur kantun dulur barani kalayan ditutup wae. Wabillahi taufiq wal inayah wal barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios.